penonton. Gimana puasanya hari ini? Ayah Liran? Sama. Semangat puasana atuh. Tepira nahan lapar, ujung haus. Masa gak mampu? Tinggal lieu aing, segar bugar puasana. Lemek kalian masih gak seblak tulang. Hah, ampun, ya sungut kakak bau Armageddon. Nah, udang. Sare wae puasa teh. Waktuna sahur ngadua kalian ngarah sungu teu bau Armageddon. Sare sia teh atawa latihan pae. Kang tuh Mana yang udang puasa teh siga mumi. Di subuh jeder puasa teh ngan molor we haben. atuh naon hudang ge semua ngopi. Atuh ari hudang mah nyinaon we. Nyetep-nyetep kapal mogok sia teh. Geus siga gelo kamana we kerep. Hayu urang ka sawah nempo pare. Buntun. Cuk. Cuk. Apakah ada orang di Indomaret ini? Iya, aya naon? Cantik. Aya Cipanas teu? Jam sakieu nanyakeun Cipanas arek Godin. Ya Allah, Ece. Tong berprasangka buruk gitu. Aitos kanggo naon? Kanggo tamas, Cuk. Aya teu? Piraku tamasku Cipanas ngaco. Tah ieu, Cuk. Cek ilmu kedokteran jeung ilmu penelitian ti Amerika bahwa naon si beungeut ku Cipanas teh matak jag-jagan awak. Ah, piraku asa neme ngadangu. Leras Ece. Enggal atuh sagelas saya teh kenging seur-seur teuing. Pesan atuh sakedap. Nuhun sok, Cuk. Ari sia ampun modar pugu atuh. Goblok boga adi teh bangkawara pisan. Puasa tamat oge da molor we hayo. Bawel lanceuk teh. Mun lain ku aing dipais geura. Iya, cai panasna. Mantap. Dun, Cuk. Godin ge loba alasan mamawa kedokteran, ampun. Ngurus
pare diapik-apik anger we beaku beurit. Oh no. Si luhur ruksaku manuk, si hanap ruksaku beurit tuh Gusti. Sahur selur, biar kiat saumnya dugi ka magrib. Enak banget anjing. Tapi ambar ngopi sorangan teh, aduh. Culik heula si serape ya sih mah. Gemuk beak gede, ari paret pejet. Aturan malka ala ieu mah hasilna. Coba hutang raweuy. Bingung. Naon si tetang kurak, aing keur molor main giwing wae. Emangna aing ucing. Aisyah molor wae puasa teh, da moal menang pahala molor wae mah. Molor teh ibadah sia teh. Ibadah untuk sia. Ibadah sote, lamun ayeuna maneh molor tapi waktuna salatnya salat jalan. Ieu mah molor nya moal menang pahala atuh. Siapa? Molor di subuh, pas udang, pas bukanya, lohor dilewat, asar dibabad, maghrib geus puguheun tara salat. Ibadah di manana ai maneh? Mapatahan batur sama pinter. Ari sorangan bejan. Aing mah batahan bener teh dengekeun Aisyah. Yo, ngopi heula lah. Tuh, nya cek aing ge, da sia mah gelo. Ka batur nitah bener, siga nu heueuh. Rek ngopi moal ai maneh. Mun moal bisa ditamplokeun ye ka nu beungeut. Sok uyup heula ku maneh. Dar teh ku aing diuyup sia puasa. Nya sia goblok. Tuh, sia teh. Yeuh manehun. Ya, uang uyup. Seger teu. Anjing, seger pisan. Aya ududna teu. Da kopi tu udud mah atuh sarua teu omeh. Ada dong. Ya. Mantap boy. Alam dunia teh ieu mah ngadadak cangkieu. Goblok panas poe ereng-erengan kieu seungit kopi. Kehidang jelema teh. Mantap teu Kang. Mantap pisan. Nikmatnya. Haram jadah hari sararia. Panas poe kieu ngadon ngaropi siga nu teu eling. Slow calik heula calik. Jangan marah-marah bae. Ntar puasanya batal. Calik heula. Iya, Kang. Kabawa sakaba-kaba hirup teh. Molor. Sakalina hudang ngegodin sia mah. Teu natu hilap. Hilap. Mantok sia kitu. Kalem slow tolong amok-amokan wae.
Geus maneh deui wae. Tieula mah jeung urang. Ayeuna adi aing dibabawa teu balik. Buna, henteu nya. Sing sabar, pan ayeuna teh sasi saum, kedah seueur sabar. Ngarah janten pahala. Sabar-sabar, duit urang mana? Aduh, aiku ayeuna mah da teu aya. Da pasti ku abi ge engke digentosan. Eta teh keur mayar Bang Emok. Iraha Cepatna, janji. Sumpah. aing ripuh nepi ka ayeuna di udag-udag Bang Emok can bisa mayar. Ya we ayeuna mah. Kumaha lamun kerja sama, Kerja sama naon? Piduiteun lain. Jelas atuh. Ieu mah prospekna oge jelas. Untungna gede. Heeh, bisnis naon? Kumaha lamun Ngadirikeun ormas. Ari ormas teh naon gitu? teu apal ormas-ormas acan. Ormas teh organisasi Masya Allah. Ari gawena kumaha? Gawena mah freelance, aya warung, parkiran, aya hajatan datangan. Nyeun proposal naon we, nu penting picaireun. Mung hoream teuing gawe teu paruguh kitu mah. Si belaguk diajak join kalau kamu mul. Mending lanjut ngopi Mantap pemirsa.